kumaha ya. Sir vokalis calung Menawiye hadir di Banjaran aya rangkulan salira Bu Kokot, tadi Bu Kokot masih karang kurang banjir orangnya paguna SMS tokna teh tangkepna anjeun nu pinuh rasa kakangen horeng aya asih sapengkeureun iya diri nikah cinta saged leungeun sakurang nu dipikah hoyong rarasaan ditedunan jodoh nah ieu hate emut wae kasalira diri memang nyeri berarti genap di panten kedahna uratna urang papisah. Ikhlas ridho tengah jodoh nah ieu hate emut wae kasalira diri memang nyeri berarti genap di paminten kedahna kuratna urang apa pisah. Ikhlas memang ikhlas ridho tengah jodoh nah ieu hate emut wae